amanati cara geneng maulah keluar gelis sebab keluar lamun neng keluar manapah teuing ieu masyarakat di kota negara Baghdad teh gegerna neng kekeh nu nyaram kekeh nu maksa minarasa bada subuh dangdosan pak ngais anak jeung nungtun Nuril Basri eta nu geulis teh make sutra bodas ditaretes ku inten baralian kudungan mani ngarumpa sutra bodas kitu keneh ditaretes ku inten berlian ai putrana di ais hiji ditungtun hiji berai berang tengalong dina lawang panto ngahareupan jalan eta teh panto ai delman ti kidul ngaleut kakalerkeun pala saderek barang ningali eta anu moncorong dina panto kuda kabeh teu bisa liwat tukang delman ngabudah kabeh hawa bingung angapanana aya nyi putri turun tina kutumiri nangoh dina lawang panto anu akhirna ieu minarasa ceklak naik kana delman tukang delman geus teu eling-eling berangkat ieu delman sapanjang jalan ka kota pinuh ku manusia anu ngiring ka minarasa tukang daging dilesotkeun tanggunganana ngiring nenyokeun anu geulis majar maneh nyi putri turun tina kutumiri tukang cenol papisah jeung tanggunganana nu macul papisah jeung sawahna nu keur ngejo papisah jeung kejona nu keur nyeseuh papisah jeung seseuheurnana nu keur ngising lulumpatan uprat ampret ku hoyong ngiring kanu geulis surak amal-amalan euneur ribuan manusia di pasar dugi karehe di unggal-unggal toko dugi karehe ngadeug-deug majar maneh aya nyi putri turun tina kutumiri lalaki geus teu ngurus pawa pamajikan inung bapa geus teu nguruskeun anak tunggal porok sok ningali kanu geulis pengorbanan lain seutik loba barudak katincakan beuteungna kuat bararetus saking kurame-ramena anu akhirna kumaha bapa Sultan Gani ngayakeun penyelidikan ku bingung sebab pengorbanan lain seutik cenah bejana aya nyi putri turun tina kutumiri naha bener cing pati pangnyelidikeun barang disilidik-silidik ku eta pati si horeng lain nyi putri turun tina kutumiri kanyataanana bojona Hasan Basri pantes Hasan Basri ditanyaan ku unggal awewe teu kersaeun si horeng kagungan bojo anu kacida geulisna terasi patih laporan deui ka raja Gusti Sultan Gani jadi kajadian di eta kota seueur pengorbanan lain nyi putri turun tina kutumiri si horeng tina hasil penyelidikan abdi eta teh minarasa bojona Hasan Basri geulis teu aya bandingkeunana cek Sultan Gani geelisan mana jeung pamajikan kaula pamajikan kaula bintangna parawan di negara Baghdad gelisan mana cek patih aduh Gusti teu tiasa ngabandingkeun sanajan dibandingkeun ge pajauh Gusti lir ka dia areng jeung inten mutiara jauhna kula ngajar cek Sultan Gani sia mangahina we ai kitu maka aing mandi dereken arang pamajikan aing teu ngarti aya awewe nu leuwih geulis tibatan pamajikan aing pati kudu kabawa minarasa lamun teu kabawa dihukum gantung sia ku aing jadi eta pati bingung taya inggana bangkitan raja kudu kabawa deudeuh teuing lamun teu kabawa aing kajadian dihukum gantung aduh Gusti kaduhung bebeja nya datang si patih ka bumina minarasa ka ibuna Hasan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon Bapak Bu wayahna we minantu ibu supados kacanak ka karaton raja Bu
dipayahan abdi lamun teu kabawa minantu ibu. Bapak amanat ti carogena teu meunang ka mana-mana ieu nu geulis bisi kumaha ona. Bu bahaya kuring dipayahan lamun teu kabawa. Kakuping ku minarasa ibu dihawatireun. Urang kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah bu. Hayu urang ka imah raja itung-itung ngenalkeun we ibu. Kapak sakabawa nu geulis ka imah raja. Eta jalma kabeh pada euleuh ratusan ribu manusia datang ka imah raja ku sebab nu geulis ka imah raja. Eta barang raja nenyok kana kagelisan eta minarasa muriang teu kawayaan nolok tok gadona teu liren-liren. Barang raja ningali kana pamen teu minarasa nolok tok gadona muriang teu kawayaan. Bener jelas patih ieu teu salah. Anu akhirna si raja teh naros eneng saha ngaran? Minarasa bapak. Bener maneh teh bojona Hasan Basri. Sumuhun bapak. Ieu tos kagungan putra 2. Bener. Ku geulis maneh teh ya Allah, ku geulis. Sumuhun kumaha atuh dikersakeunana ku Allah teh kieu. Pok kieu minarasa teh bapak keur mah geulis abdi teh bisa ngapung. Iih. Neng, kumaha ngapungna? Tiasa cenah Pak. Namung acukna suhunkeun we ka ibu abdi. Pala hadirin di dieu ieu minarasa nginjem tangan anu jadi raja teh. Bu, ka dieu bu. Minantu ibu nyarita bisa ngapungan kudu make baju cenah bajuna di ibu. Eta ibuna Hasan bingung taya hinggalna. Dedeh teuing Hasan cilaka mun kieu jalanna. Kulantaran kajenteng betus dina inung suku ulah betus dina sungut ibu mah teu terang bapak. Ulah ngomong dihukum gantung maneh lamun teu terang. Cek minarasa bu pasihkeun bae. Pan abdi ge terang cenah dikubur dina lelengkaheun ibu. Aduh cilaka. Anu akhirna dicokot sareng ibuna Hasan ka pendak eta baju hikmat. Anu akhirna padipake eta baju hikmat ngapung ngurulingan kota negara Baghdad 7 balikan jelema nugikan nengak kabeh. Aya nu nepi ka lebah nepi ka paeh teu bisa tungkul deui. Ku rame-ramena jelema aya jelema pendek ngaganjel kana gado batur tepi ka paeh. Barang beres ngalayang 7 balikan jelema bingung kabeh nu geulis lungsur deui. Cek raja wayahna neng ngurilingan deui sabalik deui mah. Teu naon cek minarasangan abdi hoyong nyanak putra. Anu akhirna putrana dikelek dua-duanana. Kalawar deui ngapung 7 balikan anu akhirna manteng di tengah-tengah. Teras pidato tanu geulis. Pokna Sultan Gani katarima ku kaula dunya akhirat. Lamun syariat lain anjeun moal aya nu bisa nyokot ieu baju kaula mah teu wani kami toha kaula. Dibetah-betah ge kaula teu betah. Kang Hasan hampura nya abdi. Sanaos akang dipanyabaan abdi mah bade mulih anak parantos kabawa. Ibu papisah jeung minantu bu. Papisah jeung incu. Sultan Gani doa bidoanya sing subur makmur maneh ngurus negara. Pala saderek beng minarasa kabur ka nagarana. Waduh. Eta minarasa kokole maran dina mega kabur ka nagarana. Wah, gara-gara tuh raja tuh. Ngan aya amanatna minarasa ka ibuna, ibu lamun lalaki Kang Hasal susul kaula ka nagara jajah Irwak. Waduh, rame. Amanatna lamun lalaki susul ka nagara jajah Irwak. Paladirin Sultan Gani Bruknang Kuban cerik balilihan sakabeh rahayat ngan teu makaedanan. Sultan Gani ampir bae diparaehan ku rahayatna. Ibuna Hasan maninggeus teu paeh teu hirup ningali minantu kabur incuna dibawa kabeh aduh cilaka. Mangkaning carogena aya dipanyabaan Gusti ya kumaha pi akaleunana. Minarasa
parantos teu tingali rupina aya sowanten ka kuping ku sadayana barudak-barudak angon anu aya di sawah. Pokna teh kieu anterkeun kula anterkeun maka nagara nu baheula